Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Yesus terus nyarios ka jalma rea jeung ka murid-murid. Guru-guru agama Yahudi jeung urang Parisi baroga kawasa nafsirkeun hukum Musa. Sagala parentahna anu tumali jeung eta kudu diturut. Tapi kusabab maranehna sorangan henteu nurut kana eta aturan, kalakuanana mah ulah ditiru. Kabatur ngawajibkeun ngalakonan anu sakitu beratna, ari maranehna teu ngutekeun curug-curug acan ngabantu batur anu ngalakonan eta kawajiban. Ngalampahkeun naon bae maranehna mah salawasna ngan hayang kaciri ku batur. Tenjo pameungkeut tarang jeung leungeuna anu ditulisan ku ayat-ayat kitab suci. Sakitu rarubakna. Tenjo rarawis jubahna, sakitu paranjangna. Dina pesta-pesta, tempatna milih anu pangeunahna. Di imah-imah ibadah, korsina pangaralusna. Karesepna, lamun pada ngabageakeun jeung pada ngajenan di pasar-pasar, jeung hayang disarebut ama guru. Maraneh mah tong daek disebut ama guru. Da guru maraneh ngan hiji, sarta maraneh teh sadulur. Jeung ulah ngaamakeun ka sasama jalma di dunya, sabab rama maraneh mah ngan hiji di sawarga. Ulah daek disebut pamingpin, sabab nu jadi pamingpin teh ngan hiji nyaeta Kristus, juru salamet. Anu pangpunjulna di maraneh, kudu purun kumaula kasarerea. Anu ngaluhurkeun maneh tangtu dikahandapkeun, sabalikna anu ngahandapkeun maneh bakal dikaluhurkeun. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Parisi tukang pura-pura. Aranjeun meundetan lawang karajaan sawarga, sorangan embung asup, nu harayang asup dihalang-halang. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Parisi tukang pura-pura. Aranjeun macikeuh randa-randa, ngarampas imahna, bari pura-pura mangdoakeun panjang naker, sangkan teu kaciri jahat. Hukuman aranjeun engke kacida beratna. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Parisi, tukang pura-pura. Aranjeun meuntas laut ngambah darat. Neangan anu daekeun asup kana agama aranjeun saurang-urangeun. Ari geus meunang, bet dijadikeun calon eusi naraka, jadi jahat leuwih tibatan aranjeun. Cilaka engke aranjeun, pamingpin-pamingpin lalolong. Ceuk pangajaran aranjeun, jelema anu sumpah demi bait Allah, henteu kabeungkeut ku sumpahna. Tapi anu sumpah demi emas eusi bait Allah mah kabeungkeut. Aranjeun nya barodo nya lalolong. Mana anu leuwih penting? Emasna atawa bait Allah anu ngalantarankeun eta emas jadi suci? Jeung ceuk pangajaran aranjeun, jelema anu sumpah demi altar henteu kabeungkeut ku sumpahna. Tapi anu sumpah demi pangbakti dina altar mah kabeungkeut. Pohara lolongna aranjeun teh. Cik mana anu leuwih penting? Pangbaktina atawa altarna anu nyucikeun eta pangbakti? Jadi sumpah demi altar teh, nya demi altarna, nya demi pangbaktina anu geus aya dina altar. Sumpah demi bait Allah, nya demi baitna, nya demi Allah anu linggih di eta bait. Sumpah demi sawarga, nya demi singgasana Allah, nya demi Allah anu linggih dina eta singgasana. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Parisi, tukang pura-pura. Ari mere perpuluhan ka Allah,
mani nepi ka bumbu-bumbu kayaning pala, jinten, jeung katuncar. Tapi anu enya-enya penting, anu diajarkeun ku hukum, saperti kudu adil, karunyaan jeung jujur, ku aranjeun teu dipirosea. Lakonan heula anu ieu, tapi ulah ngalalaworakeun anu sejena. Aranjeun pamimpin anu lalolong, laleur dina inumeun disaring, ari onta diteureuy buleud. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Parisi, tukang pura-pura. Cangkir jeung piring luarna dibersihan, ari jerona kotor pinuh ku daki, paksa pirusa jeung ku bebeunangan tina kasarakahan. Nu lalolong, urang Parisi, jerona heula bersihan cangkir teh, kakara luarna. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Parisi, tukang pura-pura. Aranjeun ibarat kuburan di kapur bodas, ti luarna siga alus, ari eusina tulang taleng jeung mayit buruk. Aranjeun oge kitu, ti luar katembongna ku jalma rea mah hade, padahal di jerona pinuh ku kapalsuan jeung dosa. Cilaka engke aranjeun guru-guru agama jeung urang Parisi, tukang pura-pura. Aranjeun ngalus-ngalus makam para nabi, ngahias tugu-tugu katineung ka jelema-jelema anu keur hirupna harade lampah. Sarta aranjeun ngakukeun yen mun hirup sajaman jeung karuhun moal nyieun kalakuan cara maranehna, jeung moal maehan nabi-nabi. Tah geuni ngaraku sorangan yen aranjeun teh turunan tukang maehan nabi-nabi. Tuluykeun atuh ku aranjeun sing aranggeus kajahatan anu dimimitian ku karuhun teh. Aranjeun teh saenyana mah jarahat, turunan jelema jarahat. Rek bisa ngejat kumaha engke tina siksa neraka. Ku sabab kitu kaula ngabejaan, yen kaula rek ngutus nabi-nabi, jalma-jalma bijaksana jeung guru-guru, engke ku aranjeun aya anu diparaehan, aya anu disalibkeun, sawareh deui disiksa di imah-imah ibadah, jeung aya anu diberi ka unggal kota. Upama engke aranjeun nanggung hukuman tina sakabeh perkara maehan jalma-jalma nu teu baroga salah, mimiti ti perkara maehan Habil nu teu salah naon-naon, nepi ka perkara maehan Zakaria anak Barekya antara bait Allah jeung altar. Sing percaya, hukuman tina eta sakabeh perkara maehan teh tangtu ninggang ka jelma-jelma jaman ayeuna. Yerusalem, Yerusalem, maneh geus maehan nabi-nabi, maledogan utusan-utusan Allah ka maneh ku batu. Sering pisan kami nyileuk hayang ngarangkul rahayat maneh, cara hayam nyirkeman anakna ku jangjangna, tapi maneh embung. Ku sabab kitu, bait Allah anu maneh, engke bakal kosong pada naringgalkeun. Jeung ti semet ieu kami ngabejaan, maneh moal nenjo-nenjo deui kami, nepi ka maneh ngucap kieu, mugia diberkahan ku Allah anu sumping kalawan panjenengan pangeran. Sakitu dawuhan Gusti Allah.